Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Haturan alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Maman. Kumaha badaya sadayana sararehat. Mugia aya dina ginanjar kawilujengan sareng aya dina panangdayungan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urang ngadongeng deui neraskeun hanca garapan tina carios kalayan judul Juri Buntut Nalut. Karangan Bapak Endang Sumarna nu dirobea tapi digarap deui ku Mang Maman. Baraya kaum dangu upami telepat hanca waktos dinten kamari teh dugi ka akang teh rek balik ka wakaf atawa ka sayuran ceuk Bandi bari ngareret pek menta udud sasiki sut diudud tambah tiris teuing wantu harita teh meujeuhna turun ibun. Rek care diwakaf heula eun bae ka sayuran mah hangke babeberang. Nya kitu we atuh ceuk Bandi bari nyeusup haseup ududna dikaluar dikajarokeun. Dugi kadinya nya baraya kaum dangu hanca waktos dinten kamari teh kumaha terasna hayu urang leuweung ka alam cerita. Baraya kaum dangu lamun sakabeh manusia areling kalawan sadar yen sakurnu hirup kabeh kudu make dadasar gumelar. Sabab anu ngumbara di alam dunia teh beda pilar ukur ngajeng tul wungkul anu teu beda siga tutunggul ngan sakotret kayu api wapat ukur sakolepat. Naon gunana sakur barang anyar nu aya di dunia sabab angin nu langgeng nuju menang henteu robah arahna mah teges satuhu hu Allah gerayung nyuk ceruk galur geraprak mapai babaran asal mungguh anu hirup di dunia mah moal aya jalma nu umurna 1000 tahun. Rek iraha urang babakalan keur mulang naon anu rek dibawa ka akhirat teh naha rek mawa jasa atawa dosa. Astagfirullahalazim, la ilaha illallah. Nyanggakeun sagala puji angin ka Allah si hiji nu ngarang mah ukur dharma kajalanan jadi lolong kerang pituduh ibarat keur nyambung letah mang nepikeun kereteg eusi hatena. Manusia wawadah Allah anu jumeneng mung Allah manusia mah teu katelah malah teu boga pamola. Hirup tong katungkul nafsu paeh teu nyaho dimangsa gerak lilir dulur-dulur akhlak mungkir sina nyingkir singkahkeun sakabeh nu dir. Hirup kudu loba zikir naha kakawasaan dunya teh rek dibawa kaliang gubur gedong si gerong luhur kuta gede dunya
duit nu numpuk-numpuk dina lomari pribadi teh naha bakal nyalametkeun di alam kubur. Naha rek hirup talanges kalawan haweg satungtung umbara di alam dunya teh. Bangsa naon urang mana anu balatak di kolong sasak jeung naon agamana anu araya di dinya teh. Nah aya pangajaran dina agama jeung undang-undang nagara anu disebutna kieu geura akur campur pada batur, silih asuh silih asih, gotong royong sauyunan, sapapait sama manis, nu sabangsa saagama kade ulah silih sii. Dulur-dulur geura sadar nu hirup meungpeung gumelar ulah katungkul ku nafsu, paeh teu nyaho adi mangsa, sahadat geura rapat, sing rapet kudu sakapat, rapetkeun asal nu opat dina diri sing nyakapat. Lahut malakut jabarut, sing waspada diri raut, puasa salat jeung jagat munggah haji lamun weura. Basa alif hurif jalma, basa gin asma musama, basa mim ngaranna jalma, agama nyata salira. Saliwat mah puguh terang kabeh ge pamolah urang, ade goreng jeung wiwirang anu milampahna urang, sing eling sakadar wayang, wayang hirup kumadalang, manusia ukur kahayang tanpa miboga wewenang. Pikeun conto anu hirup loba dina buku-buku basa Sunda nu mangpaat, tapi mangka ade rek kelepat bisi urang salah milih rek nyonto nu kumahana. Pangdorong hate pangarang muga-muga bangsa Sunda khususna sa Indonesia umumna geura insap geura sadar, sing isin ku bangsa deungeun meureunnan keur nyeungseurikeun pedah rakyat kabolosan teu eling kana dirina, teu sadar keur dipepende ku mangrupa kamanusiaan nu bakal rusak turunan, ilang elingan nu mulia. Kamana semangat juang, kamana dasar agama, ulah unggut kalinduan, ulah gedag kaanginan. Ibu Pertiwi nyalukan sing tareguh iman Islam, sing leket getol ibadah, sing jalujurnya kagawe, sing asup kana paribasa kapribadian urang, tajuk pinuh masjid heurin ku manusia nu takwa ka Gusti Allah, lawang sawarga geus muka tawisna umat nu tobat jeung anu getol ibadah, jeung ka budak nu ngadoakeun ka kolotna menta dihampura dosa di hadorot ilahi suci. Anu milampah goreng jaga ngarasa kaduhun, make hirup salah tincak. Naha ngalakukeun kitu mending lamun matak senang ti dunya nepi ka akhirat. Ugu oge lamun hirup katungkul ku nafsu, ditumpakan ku amarah mokaha kamalinaan, pasti jaga na kaduhung. Sabab lamun kasalahan biasana deudeuyeun, omo mun dibere untung najan tina jalan kotor, manan kapok kalah gawok da geus geugeunahkeun tea ngakan barang anu haram. Dulur-dulur geura lilir ulah arek nukang tonggong tina sakurda dasar larangan agama Islam. Teung teuingeun kiwari mah loba jalma di karadok nu ngaku agama Islam tapi buktina kumaha. Loba anu maling lemes atawa maling kasar,
nu hianat ka bangsana, nu korupsi pabalatak alias si bangsat jadug keur kapentingan dirina, ngarugikeun ka nagara, rakyat mureba digadekeun bari teu ngilu ngahakan. Ieu kabeh oge geus biasa ngakuna agama Islam. Nah kudu kieu, ari nu nyekel agama Islam teh ulah sok mamawa kana agama matak era balaria sing isin ku Gusti Rasul. Mun hianat ka agamana ciri henteu taat kana parentah Gusti Allah. Peperieun ngaji ngabakti atuh sampean teh henteu, tapi ulah kitu teuing tong ngerakeun kaum Islam geraprak laksanakeun gugu hukum-hukum Islam jeung dadasar Pancasila, mambrih subur makmur loh jinawi. Mungguhing urang kiwari sing rumasa boga hutang ka arwah para pahlawan anu geus gugur heulaan urang. Ieu nagara teh lain menang urang wungkul, tapi gegede nama hak mutlak jasa pahlawan-pahlawan nu geus nuneuykeun tugas sucina. Nah ari hasilna rek diaku ku urang sorangan, rek dihak ku diri pribadi. Nah teu era ku para pahlawan nu geus korban ti heula. Aya amanat ka pangarang ti arwah pahlawan anu geus dikubur. Ieu harewosna deh pepeujeuh kiwari kuring geus eueuh, ulah ngupat kagorengan mihape ladang kesang kuring beunang meuli kupati mayar ku nyawa, beunang nebus ku umur kuring sahiji, mangka hade kaancloman ku leungeun nu kotor, lebar beunang kecelakna getih kecelakna cimata, keur nyait bangsa jeung turunan kuring, geura pula sara ku dadasar agama nu suci, keur kajajaan nagara kuring mihape. Pepeujeuh kiwari kuring geus eueuh, ulah parabut haweuh kumenang kuring. Sing walatir atuh ka kuring, kiwari ngan ruruntuk tulang jeung sakunduk taneuh beureum, kuring geus tanpa gurungan, saksi bukti anu ditinggalkeun, sajarah joang kuring tuluykeun. Paraya kaum dangu, harita taneuh didinya deh becek pisan. Kawan tu tas katinggang hujan ti beurang keneh nu harita karek raat. Keur dariuk pahareup-hareup bari babacaan sabisa-bisa bae. Maksudna hayang dibere angka wijaya mah meres samadi parmadi di Madukara. Atena pinuh ku hareupan ngadagoan wanci nu nitah dina mustarina, sugan bae hasil menang angka jetu pamere ti jurig buntut nalo adea. Beuki peuting didinya angin beuki ngagalebug, sarta beuki karasa tiris sok matak norok tok gaduh. Tapi ari ku parna kahayang nak mah nya nguat-nguat maneh dipaksakeun bari ngahod-hod ka bulusan oge. Harita dedengean didinya mani rupa-rupana keur, sora lok-lok belok maningalak siga eukeur milu surak ka jalma anu ruksak akhlak, matak helok lain melak sifat-sifat kahadean pikeun guareun turunan. Tuweuh ge siga ngawiwiw ngalelewa lir kuciwa, meureun hatena keur mawa make jalma boga jiwa hirup ngabogaan nyawa, maal matak ngarewa.
naha bet menta ka jurig kanu maju ukur rigig kana paeh teu sampurna nu erohna marakayangan. Sora lalai ge ngaguruh di luhur dahan caringin, sok matak nambahan keung dina sajaroning peuting anu keur tiis jumempe bet siga anu ngahaja keur nyengkatkeun bulu punduk. Hawar-hawar kadengena sora anjing anu keur babaung muka kasempean peuting anu sakitu cempena mata keung mata ketir ngawawaas kanu keur ngendong di kuburan. Ku jam ku menit oge baraya waktu mah geus kacondang manimeh henteu karasa pisan nyerelekna deh. Komo ku nu keur nyepi nepikeun maksudna mah sabab segala rupa pikiran jeung sumangatna keur ditombo. Keun kanu nampe geus musat tina kahayangna dea beuki peuting didinya deh baraya kaum dangu mani beuki rehe combrek bae ukur rupa-rupa dedengean anu matak nambahan kana kakeuengan jero hate. Kira pukul 12.30 peuting ujug-ujug aya anu ngabeletek bari ngarosok anu torojolna di belah wetan di handapeun caringin pisan anu keur tapakur teh dua nana bareng ngaralieu ka lebah dinya. Hayang nyaho aya naon bieu teh barang ret harita tembong uring kak bulu pundukna ting sariak carengkat tapi maksakeun maneh bae panona nyidikeun ngawani-wani maneh da geus kagok asong meureun. Nah aya naon anu ka tembong harita deh lain jurig buntutna lo anu di baju boeh keneh ieu mah tapi aya anu keur leumpang lalaunan dina handapeun caringin pisan torojolna deh. Baraya kaum dangu anu dedeganana jangkung gede di buligir di baju-baju acan ukur dicawat puril keur nutupan ora tungkul. Harita tembong remeng-remeng kacaangan ku bulan nu karek bijil tina sela-sela dangdaunan. Puukna maning ngarewig godegna kandel siga injuk sakakaban dadana buluan kahalangan ku janggot anu panjang andal kana harigu. Mangkaning geus pacorok jeung bodas ka tembongna di beuting mah boborelagan siga janggot perak bae. Salengkah-salengkah leumpangna lalaunan nyamperkeun kanu keur ngarendong didinya. Baraya Abdul ngaharewos lalaunan ka bandi kieu pokna deh. Bon, geuning ieu nu datang ka urang ayeuna mah lain jurig buntutna lo nu bareto teh nya. Nya Kang, ieu mah lain bah nali, jawabna laun. Ieu mah tangtu jin meureunan ban kaciri henteu make baju ukur cawat hungkul siga jelema baheula kapan kieu tuh aya cirina janggotna ge mani panjang jeung alus siga perak kitu, omong Abdul. Bari panona mah neuteup kanu keur nyampeurkeun kadinya teh. Nyameureun Kang, jin atawa embah anu boga di dieu, ceuk bandi. Bari harada ngageter hatena. Mun bae ban, ulah reuwas da moal neureuy buleud meureun ka urang teh. Anggur baik ku bandi, tanya terus jawabnya. Baraya kaum dangu, bandi maksakeun maneh bae unggeg.
sarta tuluy malik diukna nyang hareup kanu keur leumpang lalaunan tea. Barang geus deukeut pisan harita anu janggotan teh ngarandeg leumpangna pek larat leret kaduaan iluhur kahandap disidik-sidik pisan siga nu hayang nitenan kana dedeganana bae. Anu keur nyarepi dua anana hatena maninga geter arek nanya ti heula mah henteu wanieun. Hiliwir angin ngadalingding arasana matak nambahan ngahodhod kanu keur sieuneun. Baraya kira sajongjongan harita taya nu lemek nu nyarek pantes simpe da keur aya di pelak jelema. Aneh harita lalai anu ting carwit oge ngadadak jempe diganti ku sora jangkrik jeung bonceret manisiga keur patembalan dialokan ku anjing babaung ti kajauhan. Seblak hate ngalenyap uringkak bulu punduk carengkat. Biasa ari bulu punduk mah sok ngomong ti heula paribasa ge punduk mah tara ngabohong. Teu sawatara lilana eta nu janggotan teh ngomong sarta sorana ge maninga gerem mata kereuwas. Maksudna sampean kadario ge? Eyang ceuk Bandi bari cong nyembah heula nya kitu Abdul oge tuturuti nyembah kanu janggotna siga perak teh. Da sangka anak mah mbah bae bubuhan panggihna tengah peuting jeung karek harita panggih jeung nu kitu dinusuni. Daro sabi aja. Iya eyang Bandi ngomongna rada ngalaper. Duka kasih maku eyang duka bakating kutiris bae meureun. Da ngomongna ge mani haros-hos kitu. Oh, lawan pang datang kadieu teh. Sora eyang mani geueuman pisan. Mata keung sarta matak sarengkat bulu punduk. Eyang nu langkung uninga. Abdul milu ngomong bari ngalu. Sirina ge kitu. Eta eyang teh beda ti jalema biasa geuning. Kamu penting jajang tanpa maksud. Jajang era rek wawarji boga gawe nu goreng kadolehna. Sah daya-daya nyanggakeun kumaha eyang baik bobot sabanon carang sabakan moal ngalakukeun pangarsa eyang anu ngageugeuh di dieu. Omong Abdul bari acong-acongan nyembah. Laku sampean kitu teh nah hari. Eyang ngomongna molotot semu beungis nakeur. Baraya kaum dangu malah harita ku Bandi kareret ku juru panonna. Matana eyang teh beureum sipit semu ngagedur sungutna rada monyong. Teg aya sangka dina hatena loba beja yen anu kitu rupana mah cenah orai kajajaden. Anu dina hatena terus mikir kieu, ieu teh meureun Mbah Jamrong teh kaciri janggotna oge mani Jamrong kitu. Ngadenge dicela kalakuan Abdul harita beuki ngadeg-deg inggis jeung reuwas pacampur jeung sieun. Kumaha lamun Mbah Jamrong bendu? Oh, geraca cadur laku sampean kitu teh. Hade
omong Mbah Jambrong geuman. Abdi sadaya-daya bae, jawab Abdul ngalaper sorana oge. Nyamban kasadaya sampean dinya, make nyebut sadaya-daya mah teu hade kitu catur mah. Pokwe naon maksud nu bener-bener pangdatang ka dieu? Eyang nu langkung uninga, abdi sanaos ayeuna henteu balaka oge. Mung eyang mah tangtos parantos waspaos naon maksud abdi ayeuna, omong Bandi miluna langsa ka dahuanana. Mbah Jambrong seuri heula bari tanggah ka luhur. Leungeun kencana keur ngusap-ngusap nyoo janggotna. Nyaho kulagi sampean teh keur boga kasusah. Laras eyang teu pino damel kitu pisan. Sampean teh keur boga kahoyong nya. Mohon. Jawab Bandi jeung Abdul manimeh bareng. Hoyong naon? Pekura catur ka kaula. Eta kulan abdi teh bade nyuhunkeun pitandang eyang. Mugi luntur kalbu eyang pang ayeuna abdi luluasan kieu teh taya sanes tumali. Tumali pabelit? Mbah megat carita. Laras eyang pabelit harti kulan. Jaman liur kubuntutnya, jawab Mbah neuteup ka duaan piri genti. Kepilo daba, ceuk Abdul tungkul. Mohon kitu eyang, ceuk Bandi bari unggeuk. Neangan kodenya, kadaya-daya leres kitu pisan eyang, ceuk Abdul semu atoheun pisan. Sabab pikirna pasti hasil. Menang angka jitu rek dibere ku Mbah Jambrong. Hoyong kudu keur iraha. Kangge minggu enjing bae eyang. Bandi oge ngajawabna mani bungaheun pisan. Pulugukeun bantu cilik kiwari jaga beding. Syarat jus bagi dua. Sampean dua mondok lilil ka harti. Mbah Jambrong mere siloka gaduaan. Janten 100 dibagi 2 50. Abdi duaan mondok di dia ayeuna jumlahna janten 52. Ceuk Abdul bari rada tangga siga hayang teges ka Mbah. 52 eyang, angka kangge minggu enjing teh, omong Bandi nyambungan. Bisa ngitung, bisa ngabagi, untung. Bral, geram urang, ulah ngagandengan di dieu, omong Mbah ngusir kanu duaan teh. Geram pasang nomor jeduja. Hatur rebu nuhun. Laksa kabingahan ti abdi rehna eyang parantos ridho ngalih masihan angka jetu. Muga nyuhunkeun makbulna ti salira eyang, omong Bandi bari acong-acongan nyembah. Baraya kaum dangu ari eta Mbah nama teu ngomong deui. Ukur babalieuran bae bari seseurian. Aduh, ayeuna abdi amit mundur eyang. Bral, di dieu oge gandeng gungkula. Baraya
Bandi jeung Abdul harita nyarembah heula bari sirahna unggek-unggekan. Geus kitu mah gancang bae ngaleos ti dinya. Luak liuk deui ka tukang. Sanggeus rada jauh ti dinya, harita keur leumpang mapai galengan sawah. Orse orse Bandi surak bari seuri sarta terus ngomong ka dahuanana. Nyaho Kang hasil nu matak urang ulah pondok pangharepan teh oge dicaringin eta mah sok menang angka jetu bae. Nyoban 52 aja. Jawab Abdul seuri. Ade Kang, ulah diapalkeun bari leumpang. Bisi ti tajong kapan cenah sok poho deui. Ceuk Bandi bari ngocok jeung seuri. Nya bener Ban. Hayu we, angka eta urang pasangan kuduaan. Batur mah tung di bejaan. Da beunang hese cape urang. Ngomong Abdul bari ngagede gelempang siga Gatot Kaca bae. Bakat bunga menang angka jetu. Paraya kaum dangu gancangna carita. Poe isukna Abdul jeung Bandi geus pasang angka 52 teh. Di babad saban bandar di pasangan aya pangaji kana 15.000 na pasangna teh. Sorena Abdul jeung Bandi geus camparago lalajo TV di Jamika rek ngakurkeun nomer buntut. Anak torojol biji angka 50 hiji. Si berdua teh leuwih hiji, ceuk Abdul bari ngingkig balik dituturkeun ku Bandi. Orang salah ngabagi meureun Kang. Ari 100 dibagi 2, ari urang duaan teu dibagi 2. Tah ieu yeuh salahna teh. Abdi inget keneh peuting kamari teh cenah kapan aya saur kieu ti embah teh bisa ngitung bisa ngabagi untung. Tah kapan kitu peuting teh Kang, urangna anu goblok teu bisa ngitung jeung ngabagi na. Ceuk Bandi. Gogodeg. Nyoban ari geus bijil mah babari tembong kasalahanana teh. Jawab Abdul bari noyod leumpang tungkul. Teu ngomong deui nepi ka imah. Naon Kang bijilna? Ceuk Caca bari nulakan panto. 50 hiji. Omong Abdul bari ngagoloyoh ka enggon. Teu ngalaan pakean heula. Na ilah, leuwih hiji atunya Kang. Omong Caca bari nutupkeun panto kamar terus diselot di jero. Laan atuh acukna ari bade ku lemah Kang. Ari das ka laut mah sanggeuk ngalaan baju-baju acan. Peg we ari daek mah panglaankeun ku Caca. Omong Abdul ogoan baraya. Calangke harita keneh Abdul dilucutan pakeanana. Kaosna mah ulah jah akang tiris. Ceuk Abdul rada ngaharewos. Resep aya kain salambar oge abdi mah Kang. Keun bae ari tiris mah ku abdi kapan dikeukepan. Jawabna seuri bari ngaharewos nyikikik jeung nyiwit. Akang ari das eleh kieu mah sok saranggeuk nanaon. Omong Abdul bari disimbut tiriseun geus dibuligir di baju warisan Adam. Baraya kaum dangu ari Caca harita keur cul-cul keneh.
Pas damar di pareuman, atuh boro-boro batur dalah pangarang oge teu bisa nyaritakeun kumaha kaayaan awak Caca harita gebut ninggangkeun maneh kana kasur si Kikik seuri. Ketek atuh Kang, ulah dikitukeun, Ceuk Caca rada peurak sorana oge. Cah, ulah ninihan ungap. nah atuh cicing bae. Aduh dah, ari keur bingung mah, sok sagala poho. Ari kana ieu poho deui tah geura cabak. Omongna gitu teh, bari leungeun Abdul dicabakeun kana salah sahiji anggota badana. Aya nya Kang. Omong Cacah nyi Kiki, ponyana akang geus dipaok kucing 2 poe, ku akang ditinggalkeun kilir, sugan teh geus asem. Omong Abdul, bari nungkup nu kacabak teh. Nuhun. Ucing jambrong tarangna. Ceuk Cacah bari nyi Kiki, baraya kulantaran nu ngarang teu kuat ngadengekeunana haringgis kabita. Ayeuna mah rek ditinggalkeun bae sapeuting eta mah, rek ruksak rek henteu oge nya mangsa bodoh teuing da anuna ieu kulan. Kacaritakeun dina poe isukna bae wanci haneut moyan, harita Abdul keur sasarap pahareup-hareup jeung bojona. Keur kitu torojo Bandi datang di luar siga nu haruha hareho capek. "Tos di mana Ban? Siga nu rurusohan teuing?" ceuk Abdul. Jelang nanya bari euleugeug neureui. "Haram jadah Kang," jawab Bandi bari gek diuk. "Naon joliol haram jadah bae, akang mah teu nyaho hulu buntutna Ban." Abdul ngareret ka Bandi. "Mbah gelo," ceuk Bandi bari kukulutus. "Mbah gelo kumaha Ban?" "Ieu geura Kang, tadi abdi enjing-enjing aya keperluan rek ngaganti surat katerangan ka Paulis. Ngaliwat kana caringin urut urang tapatea, harita lebah caringin pisan. Tembong aya jelema janggotan keur diuk dina akar caringin, bari dahar dina pincukan daun. Bakat aya hate panasaran, nah eta jelema teh bet siga embah nu mere angka ka urang peuting kamari teh ya. Moal enya ari embah dahar dina daun cau kitu mah, tuluy abdi nyimpang nyampeurkeun. Nah ari Joal teh cakakak bae seuri bari ngomong, alus kalaut kabeh, loba pibatureun aing sangsara. Ayoh karabeh pasang 52, biji 5 hiji alus kalaut." Keur ngomong kitu Joal aya budak tukang beling ngaliwat kadinya. Ku abdi ditanya saha eta nu janggotan keur ngomong sorangan teh. Ari jawab budak tukang beling teh kieu cenah, "Eta mah si Wawah anu owah kaedanan ku buntutna lo. Manehna mah geus teu bisa balik ka imah, geus teu boga naon-naon, beak pake pasang buntut. Malah bejana anak awewena oge geus dinalokeun. Ah ayeuna keur kaedanan, sok datang ka saban astana ngadon mondokna oge. Haram jadah," ceuk abdi bari ngaleos tidinya. "Urang geus katitipan kuno gelo sugan teh nyaan Mbah Jamrong ari heug Mbah Wawah." "Pun bae Ban, ulah gagalandang kitu pamali da ari cibat main mah. Saukur eleh jeung meunang. Teu ayeuna sugan engke minggu hareup urang hasil," ceuk Abdul.
bari si banyu tas dahar palanyun udud. Enya Kang, bieu abdi menang kode tinu tas tapati Cililin. Omong Bandi bari seuri. Ieu geura kodena keur minggu ieu teh Kang, maung dibeli tan orai dina beuteungna pisan, eureun dicapih ku kelenci. Tah kitu Kang, naon eta teh hartina? Ceuk Bandi bari ngareret ka lanceukna. Pasangan we sioh maung jeung sioh orai tengah-tengah beuteungna nu hartina kurang leuwih angka pertengahan. Omong Caca bari ngeunteupkeun piring urut dahar sok diteundeun dina boboko kosong urut sangu. Angka sabaraha eta teh? Tanya Bandi. Pertengahan sioh orai angka 65, ari pertengahan sioh maung 50 genep. Ari eta aya kelenci nu nyapih kumaha? Pake dekengan eta oge pertengahan sioh kelenci teh angka 43 bae. Sabab keur minggu ieu mah angka nu hirup teh antara 835 jeung genep menang tambah ku 4. Pek we hitung ku sararea angka keur minggu ieu teh kitu tah. Omong Caca bari asup ka dapur. Ima genap 5-4-3 pasangan antong Kang, ceuk Bandi neuteup ka Abdul. Lamun hayang menang mah pasangan. Eleuh baraya waktosna barantosep, cak urang tunda dihanjuang siang sareng wengi. Insyaallah enjing urang lajengkeun deui dina seri salajengna tanapi episode salajengna. Apunten tina samudaya kalepatan, kakirangan, kaluluputan sareng kaluluputanana. Mugi aku sadayana dihapunten. Sareng hatur nuhun, rebo-rebo nuhun laksa ketika bingahan anu atau subscribe jeung anu atas satiana. Mugia ieu teh sing janten kanikmatan anu leuwih agung jeung sadayana mugia dipaparinan nikmat anu leuwih alus atanapi nikmat anu agung, rizkina ngocor tur barokah jeung sajabina. Mung sakitu bae, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.